Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet bagian anu ka-25 na. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anu ka-salawena. Kumaha salajengna sora cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Sok, bismillah gula nama euy, bismillah. Pud, bismillah pud. Cek Jang Ajin. Hogatuh, urang bismillah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Warasia. Gedig. Geus maraca bismillah mah duanana laleumpang deui. Ayeuna mah taliti naker leumpangna teh satiap nu kaliwat dititenan. Tapi aneh mimiti mah jalan teh memang bener asa teu mungkin mun salah teh ngan sanggeus sabaraha deupa jauhna berjalan ka pilemburan teh ngadadak buntu ngadon balik deui ka jalan urutna nu tadi kahalangan ku kebon awi. Ayeuna mah malah lain bae pedah balik deui ka tempat urutna tadi. Kagetna oge ieu mah leuwih-leuwih sabab tembong didinya aya si jubah hideung keur ngajanteng bari kadenge seuri ngagak-gak dituturkeun ku kelebugna angin anu nyeor tari. Hei, Apud. Hayu milu deui jeung kula si Apud. Cek si jubah hideung. Si Apud tang tue embungeun nurut kana pangajak si jubah hideung. Duana gancang nempas bari ngusir ka si jubah hideung. Oh, jadi manehnya anu geus ngalinglungkeun jalan kuring duan teh. Cek Jang Apud leber wawanen
bari langsung boga kapastian anu geus ngalinglungkeun maranehna duaan teh si Jubah Hideung. Kudu dibacakeun ayat kursi anu ki patut mah euy. Kakarak bisa nyingkata si juri kurang ajar teh. Usir. Jang Ajid bari gancang maca. Tapi nalika Jang Ajid maca ayat kursi, lain kabur si Jubah Hideung teh ngadon seuri. Dewek malain juri deuleu. Percuma maneh norowelang babacaan oge. Berarti kan dia dewek malain juri sih kan. Cek si Jubah Hideung. Edan, maneh mun bener manusia, ku aing di podaran sia. Jid, cabut bedog. Lawan ku urang euy, urang arca euy. Eta makhluk lain juri tapi jelema anu kungsi nyulik kuring euy. Ayo orang serang ah. Hade euy, nu ki patut mah kudu dikadek, kudu dicacag. Ngarah teu ngariweuhkeun we warga Pilemburan. Pasti si Jubah Hideung arek nyulik maneh deui pud euy. Temal si Ajid. Serepet gurilap. Harita Jang Ajid jeung Jang Apud saterusna meh bareng marsat bedogna. Ngadugas bedog. Bisa naon urang kampung jiga marane bet misat bedog he? Hei Apud. Maneh harita bisa bae kabur ti jero pangberokan. Sebab pihak dewek aya nu wani hianat. Tapi ayeuna mah tingalikeun, maneh bakal dibawa deui ku dewek, luyu jeung parentah ti Nyi Kelet deui Apud. Hei, Jubah Hideung. Jadi maneh teh sakongkol jeung Nyi Kelet. Memang bener. Dewek memang sakomplot jeung Nyi Kelet deuleu. Nya naon kitu lain pangnanyakeun kitu. Di podaran sia ku aing Jubah Hideung. Ya, ku jeleng durug-durug hiu kurila. Jang Apud anu kungsi jadi babandang komplota si Jubah Hideung. Barontak hatena, embung deui jadi tawanan. Mata karita terus bae ngalakukeun tindakan. Padahal Jang Apud deh lain ahlina dina gelut. Tapi kawanina kadang sok muncul deui mun kapancing amarahna teh. Harita Jang Apud nyabetkeun bedog oge mungguh sakadaek. Ku si Jubah Hideung gerweh diseungseurikeun, panarjang Jang Apud ngadon diheureuikeun. Kabecus cek aing oge warga lembur mah. Rasakeun sia. Ya, si Jubah Hideung tembong ngakibegeun awakna, kibeg hiu des cungkal aduh. Jang Apud lir umpama anu ditembrag ku hiji kakuatan teu katingali tu rosa. Awakna langsung ngajungkal ka tukang, ngakedebut kana lemah. Sedangkeun bedogna jadi bingkeng. Jang Ajid can waka maju harita teh ngadon terutret ka Jang Apud jeung si Jubah Hideung. Hei, si laing saurang deui sor geura maju. Mantong ngahulang bae kitu sia. Geura sabetkeun teh eta bedog cecolek tarasi teh. Lain ukur diceklan we wungkul sok sabetkeun. Cek si Jubah Hideung nantang Jang Ajid sangkan nyabetkeun bedog. Jang Apud ngareret ka Jang Ajid bari gancang nyarita. Jid maju. Ajid bari ngilikan bedogna gancang unggek laju nyebrut narajang ka si Jubah Hideung. Siut hut. Harita bedog dihembatkeun ngarah cangkeng si Jubah Hideung. Hiuk sempros. Bedog Jang Ajid jika nama nyakeuna kana cangkeng musuh. Tapi bet ngaliwat wungkul terus ngeplos jika nyabet kalangkang. Jang Ajid lain deui kagetna waktu kabireungeuh kitu. Si Jubah Hideung ngadon seuri lelenggakan. Andika duaan percuma ngalawan deuleu. Di antarana tetep kudu aya nu dibawa pikeun dijieun babandang ku dewek sia. Cek si Jubah Hideung. Jang Apud anu dendam dumeh kungsi diiwat ku si Jubah Hideung. Harita jadi muncak amarahna. Leungit kasieun, leungit karisi jeung karempan. Harita bedog anu geus bingkang reregean teh dihembatkeun deui ka pelebas si Jubah Hideung. Hus. Ngan orokaya
Jirim si jubah hideung ngaradak ngaleungit tina teutupan. Sedangkan Jang Apud jadi culang cileung leungiteun sasaran. Nalika Jang Apud masih culang cileung leungiteun sasaran, ngadadak awakna aya nu ngangkat ka luhur, tapi teu katingali saha nu ngangkatna. Sak kurawieu. Jang Apud diputer-puter di luhur lir umpama kolecet. Aduh setan lepaskeun cek kurang ajar. Lepaskeun. Aing nyaho. Ieu mah si jubah hideung ada. Si jubah hideung kadenge seuri. Jang Ajid pluk mahena ngalabuhkeun maneh. Panonna molotot ka pelabah Jang Apud anu keur diapung-apungkeun ku musuh anu teu katara jirimna. Bakating ku sieun jeung lieur diputer-puter ku musuh. Les we. Akhirna Jang Apud kapiuhan. Cileugedeg. Si jubah hideung tembong deui jirimna, pok nyarita ka Jang Ajid. Ieu si Apud ku dewek rek dibawa nyikelet anu geus marentahkeun ka dewek. Si Apud rek dijadikeun salakina ku nyikelet supaya bisa ngora deui. Ulah jubah hideung, ulah. Apud tong dibawa sia. Sing karunya ka warga lembur. Tong nambahan bae masalah ka urang lembur sia jubah hideung. Wayahna kudu ditarimakeun ka tangtuan ti nyikelet moal aya nu bisa mumpang. Oge dendam nyikelet ke warga lembur sabenerna mah moal lipur. Warga lembur anu memang aya sangkut pautna jeung pangalaman waktu belasan tahun ka tukang. Pokona mah warga lembur sakedeung deui bakal ngarasakeun kumaha rasana diganggayong hirup ku rasa kasieun jeung kanyeri. Sakitu ti dewek sia. Hiat kibegelas. Si jubah hideung ngagibegeun awakna laju ngilas ninggalkeun eta patempatan. Jang Ajid anu masih bingung kudu kumaha dina ngalakukeun pamolah. Akhirna drogdog dia lumpat satakar kebek muru ka lembur. Ayeuna mah Jang Ajid teu linglung kawas tadi, bisa deui mulang ka jero lembur. Jang Ajid kaunggal warga lembur terus ngabebejakeun yen Jang Apud diiwat si jubah hideung. RT Suha, RT Dodi jeung warga lembur bener-bener asa kiamat alam dunia mangsa menang katerangan ti Jang Ajid model kitu. Yen nyikelet moal eureun-eureun ngaganggu warga lembur, saacan dendamna bener-bener punah. Meureunan aya keneh sabaraha urang di antarana nu bakal jadi inceran nyikelet. RT Suha bener-bener geus taakeun mangsa ngungkulan eta masalah. Kapaksa RT Dodi nu can lila kapapaitan oge kudu gancang ngayakeun bantuan cara anu jitu pikeun bisa ngamusnahkeun nyikelet. Mang Toto jeung Bi Iyam terus ngumaha sangkan masalah warga lembur gancang berengse. RT Dodi akhirna ngalisankeun kieu ke warga lembur. Nalika RT Dodi ngayakeun gempungan di balai pasewakan, Lurah Parman anu merebong bolongan kana eta gempungan. Kadenge RT Dodi keur cumarita. Ayeuna mah kieu we atuh para warga lembur anu ti kulon jeung ti kidulna sarta ti wetana. Khususna lalaki anu jag-jag belegjag keneh calangker. Isukan urang ngajora gaguh kelong. Soal lebah-lebahna mah Mang Toto anu geus apal. Mun teu kitu iraha amanah lembur urang euy. Namun urang caricing wae mah teu ngayakeun tindakan. Warga lembur di antarana langsung pada curinghak jeung satuju kana naon anu dilisankeun ku RT Dodi. Tapi keur anu leutik burih mah mikirna kana pibahayaeun bae. Kumaha mun urang ngadon cilaka Pak RT ngajora ka tempat busut teh dalin anu enteng-enteng eta Pak RT. Mun kumata jaminanana pami kitu Pak RT. Lurah Parman gancang mairan ku caritaan saacan RT Dodi nyarita deui.
perkara urang salamet henteu sanggakeun we ka pangeran anu murbehing alam. Bapa teh ngarasa taat ku sagala kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu kawengkuh ku ieu desa. Geus ayeuna mah urang ngadu jiwa suka keneh binasa bari ngalawan tibatan diserang. Janten urang teh bade ngadu jiwa wae Palurah. Sedangkan urang apanan teu boga keahlian naon-naon timbang ngalungkeun pacul jeung koret pagawean sapoana ge Palurah. Cek Kang Aceng kurang panuju. Kasakumna warga anu kuring dipihormat. Kuring ngarti ieu perkara teh kawilang berat pikeun disanghareupanana. Susah pikeun nangtukeunana. Tapi memangnya urang tadi cara leuwih hade iwal ti ngadu jiwa. Kajeun tarung tutumpuran tayabayana. Kuring yakin ka urang bakal aya jalma anu saja ngabela. Dari ngaran kajahatan mah moal salilana lanjir pasti aya bebeneran anu siap ngalindih kana eta kajahatan. Kula yakin pasti bakal aya jalma anu ngabela ka urang. Saha anu bakal ngabantu ka urang teh Palurah? Si Jubah Bodas sanes Palurah. Si Jubah Bodas kuring teu apal teu ngabantu teuing moal. Sabab si Jubah Bodas lain urang dieu wanoh oge kula henteu. Pokona mah urang kabeh kudu kompak ngajorag tempat musuh we kitu tah. Sekaligus urang maluruh Bu Intan bisi ngadon kadungsang-dungsang teu apal jalan. Tujuanana memang arek neangan salakina Bu Intan teh. Kumaha mun diteanganana bener geus maot kabeuleuh. Terus mun seug Bu Intan anu keur lumampah ngadon dipanggikeun jeung musuh kuno ngadongengna arek kumaha mun nepi ka kitu sanu bakal nulunganana. Kuring yakin Bu Intan mun aya ancaman ti jalma jahat moal mampu ngalawan. Nyi Ikah mah sanajan salaki eueuh geuning teu wanian indit beda jeung Bu Intan anu nekat neangan RW Gandhi. Kabeh pasti bakal ngarasa melang ku kayan Bu Intan anu geus liwati 2 poe ninggalkeun ieu lembur. Tapi mudah-mudahan sing ulah kajadian naon-naon ka Bu Intan. Lajeng saterasna urang kadah langsung gerak ngalakukeun tindakan panginten Palurah. RT Suha kadenge nyarita ditujukeun ka Lurah Parman. Pak RT memang leuwih hade urang sagancang-gancangna ngalakukeun gerakan pikeun ngajorag ka tempat musuh. Mun siap hayu isukan. Arek pageto oge teu nanaon. Kumaha ceuk warga lamun isuk pageto urang mimiti gerak. RT Dodi gancang ngareret ka warga lembur anu kawengkuh ku wilayah manehna. RT Suha jep weh jempe. Jang Hasan, Jang Ucup, oge kanu sejena, kumaha geus boga katangtuan masing-masing acan. Siap pikeun ngajorag tempat musuh. Hasan katut Ucup kadenge narembalan meh bareng. Ari abdi mah teu langkung Pak RT we sareng Palurah kumasaen apa? Kumaha pami enjing bae cuang gerak lumampat teh Palurah. Kinten-kintenna di dieu bakal anu sapu kana pamadak simkuring. Sikap Jang Hasan katut Jang Ucup mah kitu tah. Cik warga nu sejenna kumaha? Aya nu sapamadegan jeung Jang Ucup, Jang Hasan. Abdi mah siap-siap bae bade enjing bade pageto ge Pak RT Palurah. Cobi ari abah diajakan moal Jang RT. Mani teu ditaros-taros abah mah geuning Jang RT. Aduh, ieu bujur deui milu nimbrung Pak RT. Atuh abah mah cicing we di imah bah. Geus kolot mah moal kuat lumampah, lok-lok tuur bah. Mun abah teu milu ngariung di dieu panan moal apal. Isukan warga lembur arek diajak kuno hajatan ku Palurah sareng Pak RT Dodi oge RT Suha. Tak jadi kabeneran abah ka dieu teh teu tinggalun info sama bahyang diondang hajatan.
Ari abah saliwang teh kabina-bina teuing geuning bah. Nu nyaritakeun hajatan bah. Dina ieu riungan lain nyaritakeun anu hajat, tapi nyaritakeun jalma jahat anu sok nyulikan warga lembur jeung ngabinasa bah. Tuh pan langka dinu hajat make daging rusak mah. Abah jadi hayang buru-buru idit kanu hajat, hayang ngasaan daging rusak. Ya Allah, ya Robi, abah kita ceuli atau gegangkat ya abah. Geus jang Oden, geus. Si abah memang saliwang jeung pikun. Jadi teu kudu dilayanan. Heup. Mohon Pak RT, punten Pak RT. Heuh geus. Ayeuna mah kumaha jawaban sejen? Sapuk, lamun isuk atawa pageto. Urang miang pikeun maluru anu laleungit. Mangga enjing we cung angkat Pak RT. Enjing Pak RT, enjing. Pageto we atuh ah. Pageto abdina sibuk macen heula, enjing mah can rengse Pak RT. Rea-rea deui warga lembur mangsa nangtukeun sikapna. Tah kasimpulanana di warga simkuring mah enjing palurah seseueurna teh. Syukur atuh Pak RT Dodi. Hari padah kompak mah. Cik ayeuna Pak RT Suha geura tangtukeun kumaha dena ajak warga badami Pak. RT Suha gancang unggek, laju nyarita ditujukeun ka warga lembur anu memang kawangku ku wilayah RT Suha. Cik, para warga kula kumaha di dieu pamadeganana siap pikeun nyumbangkeun tanaga ka teu pikiranana. Ari sibuk mah kula pasti bakal mereka bijaksanaan. Cing, kira-kira kumaha para warga? Cek RT Suha. Kuring siap pisan Pak RT. Dendam ka nyekelet jeung ka komplotasi jubah hideung kudu jadi bahan kekuatan. Ulah setengah-setengah dina nangtukeun sikep Pak RT. Ulah sieun ku itu ku ieu, arek paeh arek hirupkeun we kumaha Gusti anu nangtukeun. Geus nyobaan ngayakeun tindakan mah urang teh moal panasaran bareng Pak RT. Cek Jang Dorman tandas. Sami mending enjing we lumampat teh Pak RT, tong diengke-engke. Sabab mun diengke-engke mah bisi nasib yang apud teu katulungan Pak RT. Si Poleng anu tadi jempe wae kadenge nyarita. Pamajikan kuring nalika keur kakandungan 6 bulan maut alatan dibinasa ku jurig hulu anu kiwari boga komplotan si jubah hideung. Piraku kuring arek mikir 2 kali ngajurag musuh kaburu kurasa kasieun moal kuring siap RT isuk. Cek si Poleng tandas nyaritana. Warga lembur nu sejen oge meh kabeh nalika nagerakeun isi hatena sarua hayang isukan cenah ngajurag tempat musuh teh. Ulangan ukur ngajakan-ngajakan tapi diengke-engke. RT Suha jeung RT Dodi reueus jeung sugema nampa sikap ti warga lembur model kitu. Anu tadina nyanggupan pageto inditna jadi satuju poe isukan mangsa ngalakukeun tindakan ngajurag musuh. Eta oge teu kapaksa jeung teu dipaksa. Ngarti kana kayaan warga anu teu bisa nyalse. Sedengkeun RT Suha geus teu dihalangan deui ku Bu Inayah. Megatan teu megatan kana pamaksudan salakina, ngadadak leah hatena ngajurungkeun nu aya mah. Lurah Parman anu boga tanggung jawab mingpin RT jeung warga lembur. Sedengkeun rombongan warga lembur langsung dipingpin ku RT. Kocapkeun dina poe isukna harita warga lembur geus karumpul di lapangan hareupeun kantor desa. Para laki anu memang geus dicatat pikeun ngagabungkeun diri ngajurag musuh. Harita masing-masing marawa pakarang saya aya, make pakaian jiga zaman alam kajawaraan. Sirahna di balangker ku kain warna beureum, sedengkeun papakaianna sing sarua bodas rata kabeh. Dijajabkeun ku anak pamajikanana, kadang ku indung bapana. Biam pepeujeuh
Kamang Toto sangkan tetep hati-hati jeung waspada. Makokom amanat kajang Ajid anakna, ulah sompral jaga ucapan mangsa nyorang lampah anu dituju. RT Suha tembong amitan ka Bu Inaya. Ieu bapa rek miang heula ibuna, mun bapa salamet pasti balik deui, mun teu balik deui ka hadewe ulah yang nganu ngoranya Bu, cek RT Suha. Tetep kudu mulang deui kalian salametnya Pak. Diusahakeun Bu, mudah-mudahan we Gusti maparinan kasalametan pikeun diri bapa jeung kabalarea. Pokona abdi mah teu ridho lamun bapak balik tinggal ngaran Pak. Tangtu bapak oge teu miharep kudu gugur di medan perang. Ibuna ulah patot-patot we ngaduanya sarta mihape jangrehan budak RW Gandhi tong sina mulang ka imahna melang. Mohon mangga bapana diestokeun pisan ku abdi. RT Dodi oge sarua terus amitan ka Nyi Tuti katut anakna Jang Salim harita teh. Nyai, akang irit heula nya. Jang, jagaan indung maneh. Abdi ngiring atuh Pak. Ulah Salim, mau batur di dieu. Cek Nyi Tuti kacida megatan anakna yang milu teh. Sabab memang batur mahna di imah. Bener Jang, wayah nanya karunya indung maneh batur diculkeun mah. Dogan we indung maneh jagaan. Abdi hoyong malas ka nyeri Pak. Ka durjana-durjana anu tos ngabalukarkeun Kang Rahmat di lar dunya Pak. Kumaha tuh Nyi, geuning kitu anak urang teh hayangna. Tapi bapak oge teu tega ninggalkeun Nyai sorangan mah. Ulah atuh Jang, sing karunya ka emak embung ditinggalkeun sesoranganan. Tuh si Mabie nyarita kitu Jang. Jadi wayahna ujang tong milunya jaga lembur angguran mah baturan anu ngaronda. Sebab bantuan hidup teh sebenarnya mah kacida dibutuhkeunana ku warga lembur anu memang teu milu ngajurag musuh. Jang Salim ngarenghap bari ngeluk tungkul, lang mikir jero naker. Laju ngareret ka indungna pok nyarita. Mohon mangga Bu, abdi moal ngiring atuh Bu. Cek Jang Salim eleh deet. Nyi Tuti sakitu oge rada bungah kaubaran hatena anakna teh jadi milu indin. Syukur atuh hidup nahonan kana caritan bapa. Ye akang miang heula Nyai nya. Ujang bapa miang ye kade jaga indung maneh. Hayu urang silidungakeun nu hadenya. Pastikan abdi moal petot-petot ngadoakeun akang. Mudah-mudahan salamet di perjalanan oge di tempat musuh. Tikawit angkatuk dugi kamulih deui ka dieu sing salamet Kang. Amin amin. Mangga. Nyapa amin Pak. Mangga wilujeng angkat Pak. Abdi oge moal kendat ngaduakeun ka Bapak Pak. Gancangna carita RT Dodi jeung RT Suha saterusna patingna leos indit dituturkeun keluarga lembur geus ngajurag musuh. Lurah Parman kungsinen dan wasiat ke anak pamajikanna ulah dedepeun mun teh amah dirina heug teu bisa balik deui ti medan perang. Salaku hiji pamingpin sakaligus lurah eta rombongan. Warga lembur tangtu we leuwih gede tanggung jawabna dibanding RT. Mangsa ngayakeun tindakan pikeun ngajurag musuh teh lurah leuwih gede tanggung jawab tinimbang RT. Aleutan jalma loba lain bae marawa pakarang seukeut tapi jeung bari marawa bahan obor pikeun bekal nyaangan jalan mun parang wanci peuting. Cag tunda abringan anu rek ngajorag ka Guha Kalong. Ayeuna urang caritakeun kumaha lampahan Bu Intan anu indit sorangan ninggalkeun lembur. Bu Intan geus sabaraha poe aya di perjalanan sadutas ninggalkeun lembur. Mun parang nyorang jalan anu suni anggang ti pelemburan heug turun hujan. Bu Intan sok ngadon ngiuhan handapeun tatangkalan gede. Untungna sok taralila hujanna teh
Bu Intan gancang teruskeun deui lalampahanana mun geus raat. Mun parang panggih jeung pilemburan, Bu Intan sok mengkol heula ka warung sangu ngadon ngeusian beuteung. Sarata dina hiji poe, Bu Intan bisa numpak usar. Eta oge kabeneran ngaliwat heug dipegat. Juru turun di sisi lembur, anu kayanana munggus sepi. Teuing peda wanci peuting beureunan harita teh. Ngan hanjakal, eta kayaan lembur teh jiga anyar diranjah ku jalma jahat. Pager-pager imah raruntuh, layon-layon warga lembur patulayah ngagaloler di buruan imahna jeung di jalan pilemburan. Astagfirullahalazim. Ieu lembur teh naha bet kieu kayanana. Gerendeng Bu Intan gogodeg bari merhatikeun kayaan di sabudeurna eta lembur. Tapi nalika anteng-anteng keur watret ka hareup ka tukang, nah atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.